Ini ada dongeng wadul. Denge genjangnya, iya aya dongeng wadul. Ke rumah dongeng wadul deh. Kacida yang bohong nanti. Jadi baheula teh diciptakeun anu ngaranna bebek entog manila lah pokoknya samarga. Diciptakeun bebek. Pas diciptakeun bebek kudu nyiptakeun bebek dipanggil bebek ka dieu. Bebek anjeun arek diciptakeun jang hirup di dunia 30 tahun. Hirup anjeun mah di dunia teh ngeunaheun ngan saukur gubay ge boy. Lamun misalkan aya kolam, arek susukan, arek wahangan, pokoknya aya cayan sok tenang didinya, tong kudu make baju. Lamun aya nu ngumpul-ngumpul maneh mah milu ngumpul, ngararumpik sok didinya, utak sok wek-wekan yang lamun lobaan teh. Lamun misalkan aya awewe geulis, udah kawin, eta bebek, cek bebek ngajawab, "Mung nyaga hirup kuring di dunia ngeunah tapi kuring mah mung ari kudu hirup 30 tahun mah." Hei, kuring daek hirup di dunia tapi umur kuring mah 10 tahun we lah disetujui ta bebek teh umurna 10 tahun. Geus diciptakeun bebek, diciptakeun kebo. Kebo teh naon? Kerbau. Kerbo dipanggil ka dieu. Cek anu nyiptakeun ka kebo maneh arek diciptakeun jang hirup di dunia 50 tahun. Tapi hirup maneh mah ripuh beda jeung bebek. Hirup maneh mah pulang pagi pulang pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan pala puyeng pusing potong pajang pula. Hirup maneh mah di dunia teh jadi pekerja keras. Hirup maneh mah teh kudu nungan maneh teh dipake ngabajak sawah. Nyingkal teh ngagaru geus jarang sih eta mah make kolektor. Kadang dititah mawa barang, kadang ditaekan kudu bogana. Tah hirup maneh mah kitu ka di dunia teh. Atuh kebo ngadenge kitu mah komentar ngajawab cek kebo mung geus mah kuring hirup di dunia teh ripuh meni kudu 50 tahun geus lah kuring mah 20 tahun akhirnya disetujui tak kebo teh hirup di dunia ngan 20 tahun geus beres diciptakeun kebo diciptakeun monyet ka dia maneh arek diciptakeun jang hirup di dunia umur jatah maneh 30 tahun maneh mangak sakur gugulantungan pindah tidak anu ka hiji ka anu ka dua terus maneh mah ti bangsa ukur ngalucu cek monyet ngajawab mung nyake kuring puluh pindah pagaweana terus misalkan kuring ngalucu mung ai kudu hirup 30 tahun mah geus we kuring mah minta 10 tahun disetujui monyet hirupna 10 tahun di bumi terus diciptakeun jelema ka dieu maneh arek diciptakeun hirup di dunia jatah hirup maneh 20 tahun jelema teh pan sarakahnya cek jelema mung ari batur-batur ditambah dibere jatah 50 tahun dibere 30 nah ari kuring 20 tahun kieu we atuh cenah jatah anu tadi ti bebek bikeun ka kuring jatah anu umur ti kebo bikeun ka urang jatah umur ti monyet bikeun ka urang ka jelema akhirna jelema teh hirupna lila matak lamun aya jelema anu bae ge boy lamun misalkan ngumpul-ngumpul ngarumpi aya awewe diudag eta teh kasifatan tina sifat bebek lamun misalkan jelema pan jelema teh bari budak heula geus budak remaja dewasa gawe ripuh pan gawe teh ditunjuk-tunjuk ku bos gawe pekerja keras eta teh kasifatan tina sifat kebo geus gawe pan ge teh urang teh pensiun geus kolot teh aya geus pensiun da geus kolot budak teh beureun geus pararindah geus rumah tangga engke mah tuh urang teh jadi punuh pindah milu ka budak nu ka hiji milu ka budak anu kadua bari ngalucu jang incuna eta teh kasifatan tina sifat monyet tapi tong dipercaya deh tempat dongeng nage dongeng wadul wihan deui akhirna terciptalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kemudian tinggal di surga dan Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Hawa diciptakan untuk menemani Adam. Namun karena adanya godaan setan yang membuat Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah kholdi yang dilarang, akhirnya Nabi Adam memakan buah kholdi dan diturunkan ke bumi. Pas turunnya di bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa itu tidak langsung bersama, berjauhan dulu, namun seiring dengan waktu mereka bertemu. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di bumi.
Setelah bersatu, Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya memiliki putra putri. Memiliki putra putri. Memiliki putra putri. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung, melahirkan, menyusui. Capek ah. Kuring anu gerakan ujang nyaranyinya. Sok nyaranyi. Ibu-ibu anu nyanyinya, bapak-bapak anu nyanyinya. Lamun kieu berarti mengandung, melahirkan, menyusui, lah diresik heula budak heula. Ibu terkompak, ibu-ibuan di awalnya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat ayah. Ibu kurang kompak sekali deh. Ibu kurang kompak bapak-bapak yang jero. Siap bapak-bapaknya. Ibu, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu, oh suara ibu. Jang. Ibu. Terfokus. Akhirnya mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung, melahirkan, menyusui, lahirlah yang bernama Abdul Muthalib atau Saibah bin Hashim. Akhirnya lahirlah yang bernama Fatimah. Akhirnya lahirlah yang bernama Wahab. Akhirnya lahirlah yang bernama Barah. Abdul Muthalib nikah sareng Fatimah, gaduh murang kalih namina Abdullah. Anu namina Wahab nikah sareng anu namina Barah, lahirlah seorang putri bernama Siti Aminah. Gusti Abdullah nikah sareng Siti Aminah, lahirlah Habibana wa Nabiyana Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan padanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Terus ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.